Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumaah rahimakumullah, langkung tipayun urang sadaya muji ka Gusti Allah, bersyukur ka Gusti Allah diantawisna ku ucapan alhamdulillah. Urang sadaya pantas payus salawasna muji syukur ka Gusti Allah, sarta oge urang ngadoakeun sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya, ka Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge sadaya umatna, sadaya pengikutna. Jamaah Jumaah rahimakumullah, khotib dina khutbah nu kahiji ngaoskeun ngadugikeun salah sawios firman Allah, salah sawios cariosan Gusti Allah, dawuhan Gusti Allah anu aya dina Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-80. Ya ayyuhalladzina amanu hei sakur jalma anu ariman innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam sanyana ari mengkonsumsi arak atanapi miras atanapi narkoba atanapi nafza oge ngalakukeun judi, ngalakukeun maisir, oge ngalakukeun angsob pepencitan tuluy dipersembahkan bos sakabehanana bos sabagianana pikeun berhala, pikeun anu dianggap goib salian ti Gusti Allah. Wal azlam nya kitu deui ngalakukeun mengundi nasib.
rijsun eta teh amal anu goreng, amal anu kotor. Min amali syaiton eta teh sawarehna tina pagawean setan. Fajtanibuhu maka peku aranjeun eta anu opat rupa dina ayat ieu nyaeta homrun miras, maisir judi, ansob berkurban pikeun berhala, azlam mengundi nasib. Peku aranjeun jauhan tong dilakukeun. La'an lakum tuflihun supaya aranjeun beruntung, supaya hirup teh terugi. Jamaah Jumaah rahimakumullah, salah sawios anu ku Gusti Allah ka urang sadaya, ka jalma mukmin, ka jalma muslim, jadi anu digerokna amanu, jalma anu ariman, jalma anu iman, anu Islam, kade ulah ngalakukeun minuman keras. Homer bahasa Al-Qur'an, bahasa Gusti Allah homer nyaeta naon bae segala sesuatu anu matak nimbulkeun jadi mabok. Erek eta mah naon wae bahan-bahanna. Contona lamun arak asalna bahana tina anggur, tuluy difermentasi, diubah supaya jadi minuman anu matak nimbulkeun mabok. Naha tina tatangkalan seperti ganja, seperti koka jadi kokain, diubah supaya jadi nimbulkeun mabok, maka eta asup disebatna homer. Atanapi oge salianti tina tatangkalan anu alami, rek dauna, erek kemangna, getahna, jiga heroin oge sintesis. Naon bae asal muasalna lamun geus kaasup kana minuman keras, lamun geus kaasup kana narkoba, narkoba teh nyaeta narkotik, sarta obat-obat bahan-bahan anu dilarang kusabab penyimpangan penggunaan kalakah digunakeun jadi bahan pikeun mabok. Atanapi kiwari sok disebut oge nafza, narkotik, psikotrika, sarta zat adiktif. Maksudna sadaya rupa ieu bakal nimbulkeun ngaganggu kana otak. Otak moal normal jadi teu normal lamun geus biasa mengkonsumsi narkoba. Naon bae ngaranna mah geus tangtu ari nu legal mah piraku moal aya, nu legal mah geus tangtu moal aya, geus tangtuna ari miras mah, narkoba mah, nafza mah tangtuna oge sadayana ilegal. Kumargi alhamdulillah pamarentah urang oge ngaluarkeun undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2008. Rehna sing saha bae nu memproduksi, nu ngedarkeun, nu mengkonsumsi eta teh hartina geus asup kana ngalakukeun tindak pidana. Dihukum di negara urang ge aya nu hukum mati, anu hukum kurungan jeung sabangsana. Alhamdulillah ieu teh mangrupakeun perjuangan pamarentahan urang oge.
ngan nya kitu deui urang salaku masyarakat kahiji urang ngajaga keluarga urang, anak-anak urang, incu-incu urang ulah dugikeun ka terlibat boh mengkonsumsi boh mengedarkan kana ieu homer. Nya kitu deui urang merhatikeun kana kahirupan di tatangga urang. Bisi oge sarua kitu aya nu melanggar kana aturan ieu, maka urang turut aktif ngalaporkeun ka anu berwajib. Di urang aya polsek, aya koramil, maka di mana urang mangihan aya kejadian masyarakat anu mengkonsumsi, memproduksi, mengedarkan homer atau narkoba, maka urang kudu berjuang pikeun milu kana ngaberantasna. Sabab ieu musuh ajaran Islam, musuh nagara. Sabab ngabahayakeun, ngaruksak kana otak, ngaruksak kana jiwa. Anu kadua maesir, judi. Ari judi teh nyaeta tarohan. Ari media nama alat nama bisa rupa-rupa. Bisa ngadu hayam tuluy tumpangan, ngadu hayam geus dosa. Tumpanganana judi na maesirna komo dosa gede. Aya anu mungkin oge ngadu domba na diadukeun geus dosa tuluy tumpangan. Aya anu mungkin ngalangkungan mancing nguseup nya teh sadayana mancing judi, tapi aya anu mancing teh sanyana mah dina jero nama judi. Atanapi oge kiwari zamana digital aya judol, judi online. Tah ieu teh pagawean kotor, pagawean nu dilarang ku Gusti Allah. Anu katiluna ansob teh nyaeta pepencitan. Tapi aya sebagianana boh kabehanana, boh sebagianana, boh huluna, boh getihna dipersembahkan dijadikeun sasajen pikeun anu dianggap goib. Naha dibikeun ka arwah atau dibikeun ka bangsa jin. Ta ieu perbuatan kotor, perbuatan anu dilarang. Anu kaopatna azlam, mengundi nasib. Azlam tina zulum, jama tina zulum mengundi nasib. Kuduna urang di Gusti Allah diparentah lamun urang rek nangtukeun hiji perkara berpikir. Jadi hasil pemikiran anu optimal maksimal atawa musyawarah atawa oge istihoroh. Jadi lamun nangtukeun hiji perkara ngalangkungan di lotre misalna, tah eta teh dilarang. Jadi ulah diruksak akal, diruksak otak. Mun urang rek nggawe hiji perkara jadi ditunjukkeun ku Gusti Allah. Nah anjeun ngagunakeun akal, nah anjeun rek musyawarah, nah aranjeun rek ngalangkungan istihoroh. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ittaqullaha mastata'tum. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun.
Jamaah Jumaah rahimakumullah, khatib dina khutbah nu kadua ngaoskeun dawuhan Gusti Allah aya dina Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 81 anu tarjamahna sanyana ari setan boga maksud pangna aranjeun diganggu dibujuk pikeun minuman keras pikeun judi eta teh supaya aranjeun parasea supaya aranjeun silih pikangewa jeung supaya aranjeun poho les ka Gusti Allah teu inget-inget jeung supaya aranjeun teu ngalakukeun salat nah aranjeun rek eureun rek tobat. Jamaah Jumaah rahimakumullah, dina ayat anu 80 tadi itu dampak psikologis, dampak kana diri kusabab minuman keras, kusabab judi, dampak psikologis anu goreng nyaeta ngaruksak kana akal sehingga jadi teu normal, ngaruksak kana jiwa. Sedengkeun dina ayat ka-81 ieu dampak sosiologis, jalma anu geus minuman keras bakal kaganggu otakna jiwana sehingga memandang jalma nu asalna sobat bakal dianggap jadi musuh, jadi terbalik. Eta dampak sosiologis. Nya kitu deui bakal menciptakan kondisi di masyarakat, bakal nimbulkeun permusuhan jeung bakal nimbulkeun kebencian-kebencian. Jadi masyarakat hirup jadi moal damai, moal kondusif. Kusab kitu pantes ku Gusti Allah dilarang, ku pamarentah oge diberantas. Kusabab ieu boh dampak psikologis goreng kana dirina. Boh dampak sosiologis goreng ngaganggu ke masyarakat. Kulantaran kitu terus urang sadaya boh pemerintah boh masyarakat babarengan pikeun ngabrantas ieu musuh nu kacida pisan gedena narkoba teh, nafza teh, miras teh, musuh nu panggedena. Jamaah Jumaah rahimakumullah, terakhir urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang salawasna dibimbing kana jalan anu bener. Mudah-mudahan urang teras bisa panceg istiqomah dina ngalaksanakeun ajaran-ajaran Islam. Mudah-mudahan urang salawasna hirup diberkahkeun. Mudah-mudahan segala kasulitan anu ku urang dipayunan dipasihan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'ahidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Amin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.